warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurin wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Shalawat sinan salam mugia urang tetep pacarkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, ka para sahabatna, ka tabiin tabiina jeung telepat deui ka urang sadaya salaku umatna anu nurut kana ajaranna nepi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin nu kusim kuring dipihormat, saat acana sim kuring ngaturkeun sewu-sewu nuhun ka pangatos waktu anu tiasa nepangkeun ieu ngadeg di tempat. Nepangkeun pasta abdi ilham maulana abdi pawakil ti kelas 11 IPA 5 bari ngadugikeun diantara anu meunaan akhlak. Hadirin nu kusim kuring dipihormat, saat acana hayu urang ningali ka zaman baheula di mana zaman jahiliyah lamun kaluar orok awe buru-buru dikubur. Tapi sabalikna lamun we kaluar orok lalaki buru-buru diberi kemuliaan. Kusabab otak kawan pikiran teman-teman kana agama. Tapi sanggeus we datangna Nabi Muhammad diutus zaman jahiliyah robah janten zaman anu ngeunah. Nyaeta Nabi Muhammad diutusna ka adamnya tanya eta pikeun nyampurakeun akhlak. Lamun urang ningali ka zaman ayeuna hirupna geus jauh na agama Islam dina pakaianna, tina cara pola pikirna, jeung tina pergaulanana. Ku kituna hayu urang sami-sami di urang ngajaga pergaulan supaya tetap aya dina tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin musim kuring dipahormat, mun sakitu nu kusim kuring tepikeun hampunten bilih aya salah kata. Hatur nuhun segala perhatianna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.